Bismillahirrohmanirrohim. Paslun ari ieu teh hiji pasal. Tasdidatul Fatihati ari pirang-pirang tasdidna Fatihah eta arba'a asyarota aya 14. Bismillahi ari tasdidna lapad bismillahi eta fokol lami tetep dina saluhureun lam. Ar-Rahmani ari tasdidna lapad Ar-Rahmani eta fokol roi tetep dina saluhureun ro. Ar-Rahimi ari tasdidna lapad Ar-Rahimi eta fokol roi tetep dina saluhureun ro. Alhamdulillahi ari tasdidna lapad alhamdulillahi eta fokol lamil jalalati tetep dina saluhureun lam lafad Allah. Rabbil alamina ari tasdidna lapad rabbil alamina eta fokol ba'i tetep dina saluhureun ba. Ar-Rahmani ari tasdidna lapad Ar-Rahmani eta fokol roi tetep dina saluhureun ro. Ar-Rahimi ari tasdidna lapad Ar-Rahimi eta fokol roi tetep saluhureun ro. Maliki yaumiddin ari tasdidna lapad Maliki yaumiddin eta fokol dali tetep dina saluhureun dal. Iyyaka na'budu ari tasdidna lapad iyyaka na'budu eta fokol ya'i tetep saluhureun iya. Wa iyyaka nasta'inu jeung ari tasdidna lapad iyyaka nasta'in eta fokol ya'i tetep saluhureun iya. Ihdinas siratal mustaqim ari tasdidna lapad ihdinas siratal mustaqim eta fokol shodi tetep dina saluhureun shod. Siratal ladzina ari tasdidna lapad siratal ladzina eta fokol lami tetep dina saluhureun lam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ari tasdidna lapad an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin eta fokol dodi tetep saluhureun dod wal lami sareng lam. Paslun ari ieu teh hiji pasal yusanu disunatkeun naon raf'ul yadaini ngangkatkeun dua panangan fi arba'ati mawadi'a dina opat pirang-pirang tempat. Inda takbiratul ihrami tegasna kahiji dina nalika takbiratul ihram, wa indar ruku'i sareng kadua dina nalika rek ruku, wa indal i'tidali sareng katilu dina nalika rek i'tidal, wa indal qiyami sareng kaopat dina nalika nanangtung minat tasyahudil awwali tina tasyahud awal. Paslun ari ieu teh hiji pasal surutus sujudi ari pirang-pirang syaratna sujud eta sab'atun aya 7. Ayas juda tegasna kahajian sujud si jalma ala sab'ati a'doin netepan kana 7 pirang-pirang anggota. Wa antakuna jeung yen kabuktian naon jabahatuhu tarangna si jalma maksupatan eta anu terbuka. Wa tahammulu sareng ngaberatkeun si jalma birosihi kana sirahna si jalma. Wa adamul huwi jeung henteu ayana turun ligorihi pikeun salianti itu sujud. Wa al yasjuda jeung yen ulah sujud si jalma ala syai'in kana hiji perkara yataharroku anu narima usik itu syai' biharakatihi ku usikna itu si jalma. Wa ratifai asapilihi jeung ngaluhurkeun kana perkara anu panghandapna si jalma ala aalihi ngalehkeun kana anggahota anu pangluhurna si jalma. Wa tumaninatu sareng tumanina fihi dina itu sujud. Khotimatun ari ieu teh hiji panungtungan a'dha usujudi ari pirang-pirang anggahota sujud eta sab'atun aya 7. Al jabhatu tegasna kahiji tarang, wa butunul kafaini sareng kadua dampal panangan 2, wa rukbatani sareng tuur 2, wa butunu asabi rijlaini jeung dampal pirang-pirang ramo sampean 2. Paslun ari ieu teh hiji pasal tasdidatut tasyahudi ari pirang-pirang tasdidna tasyahud eta ihdae wa isruna aya 21. Khamsun ari anu 5 eta fi akmalihi dina kasampurnaanana itu tasyahud. Wasitata asyara jeung ari 16 eta fi aqalihi dina pangsaeutikna itu tasyahud. At-tahiyatu ari tasdidna lapad at-tahiyatu eta ala ta'i tetep dina saluhureun ta. Wal ya'i sareng iya.
al mubarakatu sholawatu ari tasdidna labad al mubarakatu sholawatu eta ala sodi tetep luhureun sod. At-thayyibatu ari tasdidna labad at-thayyibatu eta ala toi tetep luhureun to. Wal ya'i sareng iya. Lillahi ari tasdidna labad lillahi eta alal lamil jalalati tetep luhureun lam lafad Allah. Assalamu ari tasdidna labad assalamu eta ala sini tetep luhureun sin. Alaika ayuhan nabiyyu ari tasdidna labad alaika ayuhan nabiyyu eta alal ya'i tetep luhureun ya wan nuni sareng nun wa ya'i sareng iya. Warahmatullahi jeung ari tasdidna labad warahmatullahi eta alal lamil jalalati tetep luhureun lam lafad Allah. Wa mubarakatuhu salam jeung ari tasdidna labad wa mubarakatuh assalam eta ala sini tetep luhureun sin. Alaina wa ala ibadillahi ari tasdidna labad alaina wa ala ibadillahi eta alal lamil jalalati tetep luhureun lam lafad Allah. As-solihina ari tasdidna labad as-solihina eta ala sodi tetep luhureun sod. Asyhadu alla ilaha illa ari tasdidna labad asyhadu alla ilaha eta alal lami tetep luhureun lam alif alal lami alifin tetep luhureun lam alif. Illallahu ari tasdidna labad illallahu eta alal lami alifin tetep luhureun lam alif. Walamil jalalati sareng lam lafad Allah. Asyhadu an ari tasdidna labad asyhadu an eta ala nuni asyhadu anna jeung ari tasdidna labad asyhadu anna eta ala nuni tetep luhureun nun. Muhammadar Rasulullahi ari tasdidna labad Muhammadar Rasulullahi eta ala mimi Muhammadin tetep luhureun mim lapad Muhammad. Wa ala roi jeung luhureun ro. Wa ala lamil jalalati jeung tetep luhureun lam lafad Allah.